Masak menu sederhana sapertos kieu dijamin boros nasi. Assalamualaikum baraya, patepang deui sareng Cek Entut. Dina dinten ayeuna Cek Entut teh bade masak menu super simple alias menu sederhana nya pada wae da bahana aya nu kieu wae baraya Cek Entut nate dinten ayeuna mah gaduh bahana teh sapertos kieu bae. Aya kangkung, aya jengkol, terus sareng aya pisang beleud. Teu hilap ketang Cek oge gaduh ikan asin. Ayeuna mah urang masak heula we sanguna sareng urang wasuhan heula bahan-bahan nu tadi. Tuh baraya ai enakna teh di sumur timba kieu mah pada pami usum hujan teh caina teh meni seueur. Tapi nya kitu we baraya pami usum kemarau mah caina teh kadang seep, kadang teu aya pisan, kadangan aya sakedih. Tah ieu ayeuna urang wasuhan we heula bahan-bahan nu tadi sareng ti beasna. Biasa baraya masak nasi nama Cek Entut mah dina kastrol caina sakitu tasa alit wae ayeuna tagogeun we si nasina tah pamitos rada ngagolak mah digulah galehnya si beasna teh. Ayeuna Cek Entut bade ngarindes bumbu kanggo tumis kangkung, bumbu nama bawang merah, bawang putih, sareng cengek domba, cabe keriting. Tah ayeuna si Cek Entut oge bade ngagoreng heula ikan asin. Tah ikan asin sapertos kitu teh duka ikan asin naonnya eta teh baraya. Tuh si sanguna mah tos asak deui nya. Ieu ge ikan asin teh tos garing, tos asak. Ayeuna urang ngagoreng jengkol, ngagoreng nama sakitu we baraya teu keng garing-garing da sok teuas. Lanjut di baraya atas ngagoreng jengkol mah urang ngagoreng pisang beleun itu teh percenyekan sareng bawang merah, bawang putih sareng tomat. Tah ayeuna tos beres urang goreng mah ayeuna urang langsung we katumis kangkungnya. Tadi usang oseng heula bumbu nu tos dirindes tadi. Kami tos teu bau langu eta lebetkeun si kangkung anu tos dipetikan tadi. Puntennya baraya ieu mah da sanes sebuah tutorial memasak da ieu mah menu sederhana pisannya ieu mah berbagi aktivitas Cek Entut we lah kitu namina teh nya aya disebatkeun tutorial mah da tebih pisan. Ieu mah da nya satiasana Cek Entut wae kitu. Tah ieu tos asak deui nya si tumis kangkungna urang lajengkeun we ngadamel sambel tomat ala Cek Entut nya tah bumbuna mah kan persambelan nu tos digoreng tadi diulek we sareng permicinan duniawi dikasih we jeruk nipis. Tuh tos arasak deui sadayana hayu baraya sadayana urang tuang tuh tingali meni mantap kieu sagalana haneut ayeuna mah waktosna diseleweukeun kuat ka ngalimed kieu baraya enak terus dan nu kieu we oge menu mah teu keng nu mahal-mahalnya tos kieu we ge sederhana tos enak nu penting mah urang sadayana sing sarehat nuang naon we oge pasti karosna teh nikmat karos jadi daging tos heula sakitu wae vlog ayeuna mah ke dilajengkeun deui di vlog nu sanesna. Assalamualaikum.